Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang sadayana dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ieu Kang Asep baris ngadugikeun kanggo teknik nyandakeun sawer panganten. Dina sawer panganten saupamina sajarek-sajarek sadaya teu acan tiasa ngawih, tiasa oge ngamaknaan. Cekap ku ngamaknaan hungkul simbol-simbol anu aya dina sawer. Kang Asep baris ngadugikeun dua simbol. Anu kahiji aya artos, anu kadua aya permen. Hiji artos. Artos teh ngandung hartos kedah sodakoh jariah kanggo panganten. Saupamina atos rumah tanggi tekeng hilap kanu janten sepuhna, ka kulawargina, ka tatanggina, oge tekeng hilap ka pakir miskin kanggo tiasa masihan sodakoh jariahna. Oge teu hilap dina sawer panganten artos eta oge ngemutan wireh panganten kedah emut kana jakatna. 2,5% tekeng dihilapkeun supados rumah tanggina langkung barokah. Salajengna aya permen. Permen teh aya nu haseum, aya nu amis. Eta simbol dina rumah tangga. Upami anu haseum eta ngagaduhan hartos, wirehna dina rumah tangga teh pasti papanggih jeung kasusah, pasti papanggih jeung masalah. Tina papanggih jeung masalah jeung kasusah, panganten kedah sabar ka Allah. Anu kadua aya rasa amis, eta teh tanda kabungah tina kahirupan rumah tangga. Lamun papanggih jeung kabungah kudu syukuran ka Allah, margi naon rupi kanikmatan anu ku Allah dipasihkeun eta salah sawios anugerah kanggo urang. Saupamina urang syukuran ka Allah, maka Allah akan masihan nikmat anu langkung ageung. Panginten eta mung dua simbol hungkul anu tiasa didugikeun ku Kang Asep. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadaya pamirsa anu nuju ningali video ieu. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.